Diantosan ti tadi. Iya Pak, tadi Soalnya macet. si Amel hilap di jalanan. Tapi lainnya ada waktu ayo waktu. Monyet sia ruas aing. Dor. Hei, sian naonan hadai. Lain sorry pik. Aing ka dia ge harek nanyakeun emang anak RT balik. Emang kunaan sia? Ya hayangnya hoe lamun bener teh mah aing arek ulin. Si mau wani. Wae. Tuan iku naon saulahnya pelekeun aing. Aing kieu ge pernah jadi pak boy. Sempak boy cap gayung meureunnan. Oh sia nyaho sih. Nyaho lah ada sia mau kartuna ge di aing kabeh. Ulah harus ngomong mah dising kanyahoan batur ke aing era kartu aing kanyahoan ku sia. Lah sia mah rarehe ieu usaha saha. Tapi maksud aing dai lain wani kawena ieu mah sia wani teu ka RT na. Lah masalah eta mah kumaha engke we. Tuh kan cek aing ge sia mah. Berarti benernya pik geus balik. Ayo atuh mending ayeuna ayo berangkat na. Ka mana pik? Cek sia yang ka awewe teh ya. Emang sia hayang. Hayang lah sia Emang normal. geus. Emang sia doang normal. Oh, normal horeng. Ih, bolon sia mah. Ayo tuh, mending berangkatin ayeuna. Ayo tuh. Tapi antar aing meuli rokok heula ya. Kemana? Ayo ilu we. Kasbon sia mah. Si hadai ka mana? Bawa ngomong nama rek nungguan aing ya. Tapi ndak eueuh wae. Si hadai kerah ngaleungit. Mun aing sorangan, nu jadi kambing hitam nanti ka Pak RT aing. Mun RT poporongos kan mun si hadai mah gampang nyalakeun si hadai kan. Duh, kumaha nya? Berarti aing kudu nurutkeun cek si hadai teh ya ieu mah rupana nya. Oke. Berarti aing kudu meuli rokok jeung kopi heula ieu mah ya. Oke lah, aing berangkat. Guys, gimana? Biasa gak di warung beli rokok jeung kopi ya. Wih, mantep ya. Ajak atuh bro. Kumanya soalnya ieu menyangkut harga diri aing. Harga diri naon? Ya wae mana ya mah. Aing ada kuling ke anak RT. Terus kopi rokok ieu jeung RT. Nya sorangan RT kumaha jelemana. Oh, ngerti orang. Panet aya dua lina we na. Mungkin jejeng urang. Edek onam. Hayu atuh. Ayo tuh, gas. Alila amat si Argoy. Ka mana sih teh aing? Karena rasa aing nunggu anak. Aing yang geus rapi kieu. Geus ganteng kieu aing. Aing sing ngomong ramat tuh kereungit ya aing lah. Mun aing teh heula aing nungguan sia teh lali lah. Tapi dipikir-pikir ku aing bener cek si Argoy nya. Pak RT mah galak korenganan. Aing jadi bingung ya. Aing boga Edi ya. Si Edi. Ide. Mang Pak RT galak. Ku aing gampang ya. Aing beli kopi jeung rokok. Juga we jadi bager. Ning aing ka warung. Neng, kumaha di ditu betah? Ya betah we sih Pak. Soalnya ya si Sipa nusuk ngabaturan Neng Pak. Ya syukur atuh Neng ai betah mah. Cuman Bapak sok melang kadang-kadang kan Neng. Nya sorangan kan ku Neng. Umi Neng matara balik gawe di TKW teh di ditu. Di Arab Saudi. Nya Pak, mudah-mudahan we Umi engke mah ya kabarna. Amin. Neng Sipa atur nuhunnya tos ngabaturan anak Pak RT si email ditu. Nya Pak, sami-sami. Tak pesen Bapak ka mana duaan ulah sampai musuhannya. Nya Pak. Nya atuh kitu mah nya Bapak rek ka warung heula nih hang ngopi. Bade ku Neng moal Pak ka warungna. Kenging Neng ku Bapak wae lah meuli kopi mah. Atuh Neng mah jongjon we duaan di dinya ngarobrolnya. Nya Nya Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel mana rencana barapoe ya di dia? Kosna 3 dinten sih Pak. Nya atuh berarti orang sore balik sorangan. Emang kakak mana teh jadi ngajemput? Sama terjadi Mel, tapi coba
Coba deh ditelepon. Oh nya tuh si Pak tinggal ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, punten, ari Pak RT na aya. Saya soalnya menuju ke warung meser kopi. Iya, si Ropik bade nanyakeun KTP tos jadi apa encan. Oh nya, salik we atuh kedap ge Bapak Uwi. Pinter saya dai kadang-kadang. Aing teh sih mah. Kedap Pak, ning bade nyendak minum heula. Sih, tong repot-repot, Neng. Sekedap ieu ieu. Biasa. Bohong ausun manehna. Neng ngomong-ngomong, namina saha? Nami Neng masih Pak. Oh, nama yang indah. Mah bisa wae. Ih, sama gombalan wae. Atuh kudu lah, tapi piko mah ya teu nanya balik sih ka aing. Berarti tersebut kasih ya eta dai. Ih, sia lain bantuan aing. Oh, oke dai siap. Ah, kitu wae jeung babaturan Neng, mah. rencangan abdi ya beri yang ditanya. Ya, minumna. Oh, hatur nuhun. Aduh, jadi ngare repot saya ieu sih. Nya nami itu saha? Tak ada ya. Namanya abdi Padli si Kadai, bisa dipanggil Hadai sih. Kadang-kadang Neng mana dipanggil lah hilir bulu. Ih, sia ngeureunna. Karena asli bukan eta hilir bulu. Ngomong-ngomong hampura cuma di pasien cai herang hungkul. Nah, tenang naon Neng, saya herang oge. Tas manis ieu, soalnya Neng Alah, tadi gombal. Ya mah bisa baik. Nyonya Mel si Ayu mah tukang ngagarombal. Bisaan Cepik. emang nasi doang bisa gombal. Hebat. Bisa atuh. Tumben cerdas. Kena raon sia. Oh, siap. Iya Pak, Aropik bade nyendak KTP. KTP. Lain geus kamari pik. Iya, iya Pak RT, ini sih ada. Dai. Alah sia yang awan dua, sia mau nanti sia. Kabur kabur. Gara-gara budak eta haram jadah doangan haju poho rokok bapak teka bawa di warung. Bapak ka warung heula nya. Ka warung deui ah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kenal naon ya? Biasa kenal ngobrol duaan. Pantesan cari ngayung wae, orang saya naon. Kunaon tuh Makana tong papanasan wae. Aduh gua aing disangka congean ieu. Sabar. Sanes kitu, Neng. Nya bercanda. Terus kunaon tuh Neng pasti tas ngomong kena Arwin kasep tanya. Aduh, RT. Itu RT. Yang boga ide ye. Jailan kuai Meser. Mang meser ya Mang. Ya. Berapa? Nu iya ya. Oh iya. 2000. Pasnya? Ya pas. Sendal aing ka mana yuk? Goblok sendal aing ka mana dak? Geningan. Ngomong nami Neng saha? Nama abdi si Pak. Oh, Sipa. Cantik sarua jeung ngaranna. Bisa. Bisa wae si mah. Lamun orang namina Angga. Oh nya Neng, abah ketebakan ya. Mun ketebak hebat. Ayo tapi tekan anu hese. Soal planet naon nu paling indah? Naonnya? Pluto meureun? Salah. Mars meureun? Salah lagi. Taluk Aing nyaho, planet bumi. Kok planet bumi? Nya kok bumi. Soalnya di bumi mah ya neng. Buset, bisaan wae pujang gama. Argois, aduh. Hebat. Koi. Iya dina susuitan nama si Abet yuk. Oh ya, buat aja mana? Koi, si Abet koi, kabur koi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kena naon? Kumaha cara ger? Alhamdulillah damang. Oh, syukur alhamdulillah ai cara ger mah.
Sebenarnya mah kangen tekan neng. Kuat kain pikun tengah puting. Bisa sare urang digebrong kereungit. Koneng ketawa sih. Sanes gitu, lucu Emang ama lucu. Udah ganteng lagi. Tapi lihatnya di Monas. Bet, kerangan sia. Ya, Ganggu aing tuh sia. Awas, aing, Minggir. Cenah sia mulai ngajeng aing. ente cok. Aing ngarahan baturanana. Oh, bagus sip itu. Awas ya sing Oh. aing. Neng dari list amat sana ini. Geus da awewe. Bener neng, kurang ge bogo kan neng. Jona mu. Bae diudak ka di bogoh wae. Asia, bina-bina aing suruh kejeng embe. Aing cowok apapun. Neng, coba geser heula. Emang kunaon? Geser wae heula. Naon, Henteu beusi air siram neng, soalnya neng pada marah manis. Anjay, bisa tuh bet euy. Bisa. Apa Bisa, aing mana teh? cok. Bagus cok. Kadang-kadang mana pinter. Atuh Eh, aing teh. ini ada kejutan. Kejutan naon neng? Oh neng, kejutan naon? Jadi penasaran ya. Cuma aya syaratna. Naon tuh? Aku udah ningali ka ditu heula. Wah, bet. Oke neng, oke. Iya, oke siap. Hokan nama bet orang yakin ya masa paenu luar biasa bet. Sampai tilunya. Nya. Nah, oke neng siap. Siap. Oke, Oke. siap bet. Tuh. Iya, sip. Ije, dua, tilu. Asal lila amat. Oh, yo. Neng, gecan neng. Salila Gecan. amat. Kena raraun sia di dieu. Ngaropen anak aing lain sia. Henteu teh orang mah. Ah sia emang sia. Sia lain sia. Sia lain ha. Aku awewe. Goblok sia anak aing sia. Mau dibikin anak aing mah sia. Pengangguran, gawe udah gladeg we sasapoe. Irun. Aing tadi mentos ulin di mah RT. Aing diusir ku RT ngan ku aing siropik ditinggalkeun. Sabari ku bani di jejewer manehna. Gegere wekan we. Oh gitu. Sarua orang gimana sedidinya. Kan tadi kabur si Abed. Si Argo sieun tadi. Kunyuk sih ada ini kan aing bang aing jiwir ku RT Ya tolol lebok. ih sia monyet aing ditinggalkeun di ditu Kan aing sieun. tolol sia baik lah aing nyeri ceuli ieu Lebok. Eta piknya teh sia si Abed. sahabat Eta mainna ulin sakadinya deui. mungkin loba saingan wae atuh aing sih mah Eta kitu. adinya kabehan mah meureunna Duh ripuhnya. atuh kitu mah Aju kumaha geus kieu. urang saingan we da sih mah secara sehat Hei, sekarang naon? di mana meneh haeoh kitu coki Udah ke RT aing. asli eta budak RT Aduh. kunaon sih budak RT Maling huwi rupana ieu mah ya. oh jigana maling hupi sia heuh Aing fik dai. Aing tadi tos ulin di anakna. Kaparuk ku bapana ku Pak RT. Aing kanyahuan. Oh, gitu. Aja iya. aing berik. Pantes emang RT mah galak sih. Bila melototna ge aing Oh, sieun kabur dia jeung si Ropik. Atuh berarti makin loba wae saingan meureunana ge. Aduh. Saingan naon ya, Ga? Tega sih cok, ninggalkeun aing aduh. Aing beunang dijewer ku RT. Si aing beunang tuh. Untuk aing bagus sih tumpatna. Gerobok sia, dicirikan aing sia. Ga. Eta terus kenu tadi saingan naon? Eta ketua. Saingan anu KWW 2an, pan kabehan ge resepkeun. Akan kabehan garulin. Lu bener lain sia. Karulin. Tadi mah ieu Lain berarti. Oh, ulin tadi ulin. Cara mengenal Tadi ulin. Oh, bos aing ngaku. Tapi aing emang urusan nu lain mah aing sieun ka sia. Tapi urusan cinta mah keheulaan aing. Moal mundur aing satapak ge. Kunyuk sih dulu, wani lan sih Enggak repot. Sia daripada ribut. Ya daripada ribut. Mending urang nyin perjanjian ya kumaha. Eta mending Ayo. janjian wae. Sawae anu menang ke RT atau ngadeukeutan Pak RT, anak Pak RT. Urang gebugan. Kumaha? Ayo. Perjanjian ieu mah. Awas ya. Saya ge sarua, Bos. Belum perlu di atas matra ieu. Aya tuh urang salaman ayeuna dah. Ayo dah. Ya, perjanjian ya. Awas tadi ribut deui berebutan anak RT ya.
Aja si Argoy kumaha ya? Iya emang si Argoy ulin. Ulin sarua. Ah, lamun gitu mah mending ku aing rek bejaan si Argoy. Ku arek disusulan si Hadai. Oh, ayo gitu mah. Kira susulan, kira bejan sing detail. Oh, oke siap. Ayo tuh aing dilanya. Bisa berenam nih budak. Mau orang-orang teh heula kan 5 RT. Oh, bagus sih otak nama cerdas. Ya ketua, besi eta budak bala rohong, mending ku urang susul ayeuna. Bener oge sih. Ya. Bener Urang susul. susul lah. Oh, susul. Dahal mah urang rek ulin ka 5 RT. Aing jadi beuting cok. Saya mau lo buat tinggalkan saya tutut meureun namun tege pais ieu keong racun sia mah. Ai sia lain, aing nang rujak Dia dia. sekarang kali itu udah daripada saya berdua tidak bau aing. Oh, iya. Kali itu. Aing sing heula. Oh, kali itu. Berdua tidak bau aing kayaknya. Bal mah ku aing ditipu, aing rek mah RT. Pan geus kieu mah. Aing bisa ulin ka imah Pak RT ayeuna mah. Mumpung ayeuna budak karehe. Ayeuna ka imah Pak RT aing Ih, tapi na aing menjadi itu bisa aya budak di jalan. Mun enak jalan motong jan dieu. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Naraan sakadar ieu. Iya, mentampur aing Tadi teh ya. Tadi teh ya. Naon ieu? Aki cuman bikin ka aing. Iya, Orang kene. Oh, iya bener teh yo. Ah, Udah mun ieu mah rada mending ieu aing dae. Pik sih enggak. Bener sih ya. Lah orang kabur. Kabur ke mana sih? Kalau itu mah sih tanya hoan sih. Ke RTW. Teh, aing milu nyumput. Oh, Aing udah coba gelo. Ajero teh, mumpung anak aing berada leuweung. Kumaha tadi kunci? Ih, kanyawan man teh. Lu mana dai? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Naon Naon sia? Teu ulin we. Naon ieu ngomong kararaga ti Pak RT. Teh. Iya ya rezeki jeung Pak RT. Nuhun atuh. Lumayan jadi bungkus. Naon sih cilok-cilok kayak main? Oh ente teh. Aduh. Teh. Ilu asup dah orang dah. Oh, atuh ge. Udah cuma gelo ya. Ayo asup teh nya. Main wae. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Naon sih tadi yo? Entah orang inget ya ke Pak RT yo. Buka rezeki. Tampilnya Pak RT-nya. Alhamdulillah. Oh, ini Pak RT yo. Syarat ya Pak RT. Tumbenan sia bager kain. Atuh lah aja mamanya kudu bager ya. Teh ngomong-ngomong, anak RT ka mana? Tak ketinggali. Nah sih anak aing deui. Atuh ento be, atuh yang saya Romeo we. Keur ulin si Sipa ka ditu tuh. Nyapa mana teh? Oker arulin. Oh. Duh, asih coki ya. Duh, kumaha gawat ya. Teh, orang ilu asup dah nginum urang. Ayo berita. Oh, kodong. Ada uyu budak lagi. Kayak ngujel mah, setan. Bet. Udah. Assalamualaikum Pak RT. Salam. Mas cager. Cager. Naon ya ka dieu? Henteu biasa rek silaturahmi we sekalian ieu urang aya rezeki Pak RT ya, kanggo Pak RT. Nuhun atuh. Ayan bungkus yuk. Tuh, tang tuh. Si Popo. Sok, Naon Pak RT? kajero. Oh, mohon atuh. Ayo, tamu. Oh, mohon. Spesial ieu soal tamu. Asik kenal kita lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Neng? Mentas among Pak. Ada Yesa, Neng. Abogoh na Pak. Nun sih, emang bener. Kayaknya. Oh, nya tuh gitu mah. Ya Pak. Nah, kan dia. Woi, ieu cara nama orang galau kabehan. Galau naon sia? Eta anak RT teh geus boga kabogoh.